Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panggijar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin urang kasehatan supados urang tiasa kempel ngariung dina ieu kasempetan. Teu hilap shalawat sareng salam mugia tetep tercurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka sahabatna tur dupi ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Rayhan Kasmi Maulani, abdi ti kelas 11 MIPA 1, sim kuring ngagem pancen jeung panumbut catur. Teu hilap ngahatur nuhun ka para hadirin sadayana anu parantos karsa sumping dina ieu waktos. Anu janten tema dina ieu sawala teh nyaeta pangajaran basa Sunda di sakola. Sapertos nu kauninga ku urang sadaya, ayeuna di sakola-sakola ti ngawitan tingkatan SD dugi ka SMA di Jawa Barat teh diayakeun pangajaran basa Sunda. Pentingna pangajaran basa Sunda di sakola teh disamikeun sareng pentingna pangajaran basa Indonesia. Dina sawala ieu urang sami-sami nilik naha leres pangajaran basa Sunda di sakola teh aya mangpaatna. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim pika hormat, pangjejerna nyaeta Ibu Yelija salaku guru basa Sunda di SMA Negeri Hiji Majalengka. Kukituna kanggo nyawalakeun pentingna pangajaran basa Sunda di sakola. Dihaturanan ka Ibu Yelija kanggo ngadungikeun kumandangna. Para pamilon sadayana, tah geuning kitu ayana pangajaran basa Sunda di sakola teh. Teu kinten sae sareng seueur mangfaatna. Namung sanaos kitu tangtos aya patarosan atanapi ku kamandang di para pamilon sadayana manawi masih aya keneh waktos 35 menit deui. Sumangga dihaturanan kanggo para wargi sadayana anu bade ngadugikeun patarosan atanapi bade ngadugikeun kamandang kana parantos nu didugikeun ku Ibu Yelija. Mangga supados gampil dihaturanan ka opat urang kanggo ngadugikeun patarosan atanapi ngadugikeun kamandang anu salajengna. Eta patarosan atanapi kamandang teh dicatet kanggo engke diwaler ku Ibu Yelija. Hatur nuhun kana patarosan sareng kamandang para pamilon. Kukituna sumangga dihaturanan ka Ibu Yelija kanggo ngadugikeun walerana. Hatur nuhun ka Ibu Yelija anu parantos ngadugikeun walerana. Para pamilon sadayana, parantos urang sadayana ngaregepkeun sadaya anu parantos didugikeun ku Ibu Yelija sareng patarosan oge kamandang ti pamilon sadayana. Urang ayeuna langkung yakin wirehna pangajaran basa Sunda di sakola teh teu kinten saena sareng seueur mangfaatna kanggo kamajengan sareng kamekaran basa, sastra sareng budaya Sunda. Alhamdulillah para pamilon sadayana dina sawala ieu urang sadayana tiasa kengeng elmu anu teu kinten pentingna kanggo ngamumule sastra, basa sareng budaya Sunda. Rupina sawala ieu teh dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana kasumpingan Ibu Yelija sareng para pamilon sadayana. Mugi urang tiasa patepang deui dina sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.